Bismillahirrahmanirrahim. Hiya qat'ul islami biniyati. Hiya ridah iku megatkeun Islam kalawan niat kufur aw qauli kufri. Atawa ucapan kufur aw fali kufrin atawa pagawean kufur. Saun qalahu iku pada utawi entah ngucap ya wong wengkol istihza darah-darah ngaguguyon kena tawa awina dan angas au i'tiqad atawa karda pertekad. Faman lafazani au rasulahu kadzdzaba rasulan utawi sabang maniku nganapikeun ya man ing zat kang ngadamel atawa ing pirang-pirang utusan atawa ngagorohkeun ya man ing rasul sawiji aw halala muharraman bil ijma' atawa ngahalalkeun ya wong ingkang den haramkeun kalawan ijma' ulama kazina kaya zina wa aks atawa sabalike halala muharraman aw nafa wujuba mujma'in alaihi aqsa tawa nganapikeun ya wong ngajib mujma' alaihi atawa sabalike nafa wujuba mujma' alaihi aw azama 'alal kufri atawa ngazam ya si wong ingat asa kufur godan ing dalam engkaya sok aw taraddada fihi atawa mang ya si wong fihi ing dalam kufur kafara maka kufur ya si wong. Burang masih keneh ngebahas tentang ridah. Nu hati-hati lantaran keluar tina Islam, pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Marka 2 galuar tina Islam teh ku ucapan kufur na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Na'udzubillah min atawa pagawean kufur. Digoyahan kuki musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza ngaguguyon ngageuh-geuhkeun atawa inat bener-bener teu percaya atawa i'tiqadan nganapikeun ka Gusti Allah jelas lama ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalika. Masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul. Lah dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul, aing mah teu percaya saeutik-eutik acan. Ya Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam.
atawa ngomongna kieu ai Kangjeng Nabi Adam Idris Nuh Nabi Saleh Syuaib Lut kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi tapi Kangjeng Nabi Isa mah teu lain nabi teu mah pangeran geus sate di sate jadi areng neraka kafir saurang Bandung teh dipercayai sing ade atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga hai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngeridit segala duit bank segala ayu geus cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup haji ongko goblok ongko ceng mah teu ngarukun ceng mah ji tolol aja sia mah pan mamawa si mbak mah luluh teu meunang aya anu herang geus sia mah dibonceng bae ya ceng masih mah teu ngarukun hirup sing boga iman atuh epraknya ngomong naon eta iman segala iman segala naon eta iman tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing huju menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah kos kitu mah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar kok situ tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad masyaallah dak sing ade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid eueuh hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjaan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarrul ka Allah meme salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae eta kemang keur naon goblok sia aing kudu teu dihudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres kitu beres bae nah ieu sing hade tah naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah
ngadeketkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia tiba heula ge tilok mama tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih ya itu mah urusan aing tuh urusan bacaan mantep naon teh henteu aing mah hayang nyaho doang tas sia sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi Rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ta aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mau seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ya la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta ya sih wala sok gawe la haula bae ja tetep ngawe la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawe la haula haju seubeuh jan teu gas murtad teh jelema kan mantak ge rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan man kos sekarang itu ulah lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad na'udzubillah min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon teh tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang mah hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha teh pambayan lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ieu naon duh asana kula ieu ditangkep ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah Allah bajasa tapi anu paling nyeri aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buah pisan da kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi da kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja wah hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngah hutang wah bae boga hutang deuk di meja kolot bisa bae ya Allah sok deuk di meja budak tadi didieukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng ban antepkeun bajeng pangais-pangais nanti dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu masyaallah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot masyaallah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bicara kan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kalau kurang embung pan susah teh
jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang sia tesangkeun tah sia sok aing balaya gitu moal menang nu geulis sia kan geus sudah lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah bisa mau ulah hiji-hiji acan anu caian uyup usia geulis dia meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bedaharna rambetek tilok meunang nu geulis tilok sok cirikeun gara ge asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah cak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kitu ulah sih hade kos kieu lah meureunna aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modal geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus tukang endog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teh mah lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah tah lain nasib segala siapa lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia de duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok kieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pemimpin lurah, camat, bupati, apa gubernur? Wabe! Saya jelema keur marah mah kitu, Pak. Gara-gara endog peupus wabe kunya disarekan. Negara kos pamimpinan caknya ieu. Goblok biasa, tolol biasa. Tapi lah nyadar ieu kos nasib ti Allah meureunnan lah. Endog beak, modal beak, sepeda potong deh. Geus nasib ti Allah. Bagus apa jelema? Bagus. Sok ngaji mingguan meureun sanajan ditanggalkeun tanggal asung ge. Inget cenah ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah. Geus sadar we balik nya dipanggul sapeda geus dipotong pan. Gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna. Nah, balik. Siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pamarentah segala tama lain nasib. Tama lalawara sia bego. Lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad tah lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia eta geus murtad sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek. Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah Zaid ngalamun bae sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek deuleu Lampung lega Lampung Medan lega
sia sempit amat sih hirup ente lah aing geus harapan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian hukum lagi 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung ngeungeung soal kawin aing mah cakean teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak heh ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega kene sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya cii sia kunaon gitu ya ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah aya geus pegat eta murtad eta masyaallah karim setik mangga dicek batur mah kawin 5 genep 7 keluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta sia kawin geus sabaraha aing dihitung geus 50 kawin tapi opat-opat hiji 2 3 4 kayak ieu tinggalkeun kayak aing kawin deui aing bari geus 50 itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia geus kieu meureun nasib aing bagus sapuna ingat kan nasib bagus teh budak geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aya nasib bobo budak tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayukeun nafsu tama lain nasib tama murtad nu ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke eta murtad tanya nata ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta sulah ulah diengkekeun deui saya kesini mau masuk Islam duduk ya ikutin syahadat ya langsung kecuali yang ngising jasa daripada ngaborok-bok di dinya yang ngising heula geus ngising heula kek mau kemana Pak Ustaz mau berak dulu nih saya habis makan sambal kebanyakan tunggu dulu sebentar berak beneran ngising beneran porocot beres gegeran kadinya deui tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar kira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad ulah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun kos itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun ku nyana
sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ke guru kula dek asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat sekarang. Cak eta bos gudang garam, saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek Minggu, Pak. Memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam, dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imah mah geus syahadat sorangan geus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat. Ya Allah ya Rabbi mendak eta ledidai di Mesir nyana boga kitu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh. Cara pembunuhannya seperti gitu. Aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga ya. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ke Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dari orang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah kak emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur kak atuh usaha sih usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku ba Allah bae berak terus jadi wali teman-teman. Dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu mah sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak. Ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kene bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Hartian. Geus lah. Atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae. Kongkorong jualin aya kene. Bea kongkorong atuh geulang. Kak, meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya. Kunaon mah? Kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu. Ya urang mah kurang mulus rahayu ye. Ai awak masalah leger. Ngadi ieu bae batur geus boga mobil, boga motor, boga sepeda kan. Ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Aju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir. Dia teu kumaha deui. Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunaheun tah kos kitu. Ngeunaheun lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya. Siapa sok aju kitu. Aing ngaji mah ngeunaheun babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Masyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongkoh marah ongkoh. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib bae. Geus aya tulisanna manan kiki di Lauhil Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup bareunana. Geus. Kakak bejana geus kawin deui. Cicing we pan meureun nya si ustadna teh eta. Kang ngomong atuh geus kawin deui emang. Ai bebeja pasti marah. Itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan. Sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan Intel. Menelusuri na ngan eta seukeut irungna seukeut ya sairung. Intel teh sabaraha Intel mah. Bin eleh bin. Masyaallah. Kak.
Imam ngomong bae geus kawin teh can geus kakak hampura we. Lain masalah hampura kukula di hampura Kak. Acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abek Kak. Nu bener tah tuh pan mantep tah. Ieu mah ustazah ge tetep marah we. Teh inget ka nasib eta ustazah. Cobaan habek. Anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tah tentu. Mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo. Kan kakara dicandung bage marah dikira make ilmu na buada. Eta kos kitu tah. Aja sok malikeun nyana. Hei. Ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung. Mun guru geus nyandung los. Tungtung nama ka aing we kabeh. Beres. Nah, ieu istamhala minhu talqinau. Kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad. Atawa ngupurkeun jelema Islam. Jelema Islam dikupurkeun. Ya, tah jelema kufur, kafir tah jelema. Geus, balik ka nyana. Ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat. Adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon kitu gerokeun bae gerokeun nasehatan 2 mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana. Masya Allah karim sing ada atawa kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho. Emang sia nyaho? Ye. Aing rakyat tapi neulekeun sia. Awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan. Aju korupsi aya di sia. Malah aing nyaho. Pan sia mengkonsumsi obat. Dah. Sia nyahoanan. Ih, aing nyaho jasa. Sebab anu ngajualna bebeja ka aing. Nyata. Bener tah? Emang sia teu Islam, sia kos lain Islam bae sia. Sia Islam kan? Sia Islam teh lain. Teu aing mah, tah geus murtad. Ngajawabna teu aing mah. Tuh kan? Sia lain Islam mah, sia Islam kan? Kok sia kos kitu amat? Mawaan awewe nya mabok korupsi terus. Eta mah kabair. Ji, sia Islam teh lain. Si kurang teh kan kitu tah. Eta mah bentuk nasihat. Maksudnya negor, si Islam teh lain sih. Lain ini mah. Cak DPR teh misalnya. Murtad dari teh. Enggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Masya Allah loba jasa. Hai mang. Nah. Ulah sok gaduh kotok bae atuh. Geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross. Lain adu kotok sama zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan. Eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok, tah mah kos kitu mah rolet di lembur. Ngadu kotok diteruskeun kene bae. Kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah. Zamanna zaman internet, zamanna kuari mah zaman motocross, zaman sirkuit. Ulah ngadu kotok bae di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun. Kuari kotok diadukeun ku mamang. Emangnya teh nyerieun kitu silih pacok. Nyerieun. Engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat. Engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang. Dah, tesieun saeutik-eutik acang aing kopek kiamat. Murtad. Jawa teh sok ngomong ka situ, Pak. Kiamat. Tayang ieu tesieun ieu mah kiamat. La akhaful kiamat. Teh aing mah tesieun kopek kiamat. Ke, ongke bae, dongeng doang sama kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu. Eta murtad geus kitu. Teh aing mah tesieun kopek kiamat. Teh murtad. Sebab eta mah intina teu percaya. Tapi beda jeung wali. Wali ngomong
ulah aing geus teu sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa fana jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ye sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun poe kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi asa kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah asa kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu teu sieun saeutik-eutik acan ka poe kiamat henteu teu henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedak kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna ku aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantek tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple di jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang we main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nang di mana tuh menang ti sit ti nu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun urang di usian 2 tak merebet usian kurang minyak tanah di dia ka Cikupa datang ka Teureub jago dorong kurang salah bensin sakjana kurang tadi na bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak urang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak urang daekeun moal hudang peuting teu ceulik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikanna ka emang kunaon kitu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon baru ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar
urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap tuh polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rashi wal murtasyid finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye, emang kumaha gitu. Mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis, urang di bel, siap urang naik motor der. Bae beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Ada SIM, ada STNK, aya motor, aya kepentil-pentil, aya KB, helm make, tapi tetap ditangkep bae. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi, atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah. Kurang normal cek ini. Saya eta urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang di bel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya. Kumaha tadi usul? Engke, ieu mah keur carita bayangan bae lanang. Aya kos kitu, ala kadar ta bayangan. Jadi engke kaluhur ge macam-macam. Geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik. Masyarakat itu nu narima tetep haram bae. Nah, ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya 3 acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bage teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad teh sieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarrug ka Gusti Allah ceri eta teh sieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket ieu timbangan kabelah kenca meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagianana bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ka Allah kemudian urang teu ngabayangkeun neraka aya omong teh sieun ieu mah ka kiamat teh sieun ieu mah ka neraka murtad tak sing hade masyaallah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kata kos itu mana ada Allahu akbar Allahu akbar lah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah masyaallah mun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah woi gandeng ente tahu dah murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat deh mah teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba
itu berarti kan lain sadarnya anak eta teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu sholat sih ulah ngarobrol bae kok mau keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak adzan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun dia mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah, bohong karena ajakan sholat eta geus murtad. Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya ceknya aku hobi-hobi karena kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu. Masya Allah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus tibatan ilmu atau murtad sapira kopi urusanana dah atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan Masya Allah tapi murtadin loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi manggeus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti teh mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad eta ge frustasi keneh kos kitu masyaallah kudu namai muriang gitu alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngadebeakeun dosa alhamdulillah ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kudu nambakan gitu ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit cek nyana ngomong gitu Gusti abdi mah paehan bae terserah Gusti rek kafir rek Islam kudu mana penting paeh geus teu kuat jasa murtad dari takene kudu maca 2 kalimat syahadat. Masya Allah atawa jelas-jelas jelema agamana lain Islam kurang tadi kafirkeun anu geus jelas agamana kafirkeun kurang tadi kafirkeun eta murtad. Masya Allah ada ngomong kieu ya Allah ya Rabbi ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba kamari usaha abdi beak abdi usaha Gusti Maha Uninga bagus bahasa kos kitu nama tapi kan rugi jeung modal-modalna beres tidinya abdi boga ruko kapan kahuruan Gusti ala aya ala kadar jang dahar di dinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan aju anak abdi panu kahiji maot aju nu bungsu paeh deui Gusti ieu seku terus-terusan ieu si Gusti nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan wah beh jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui beujena pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutnya deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu itu lah naona menghayu-hayu ke Allah eta kos kitu lah eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna nu gede dasar susah sih mah teu nyaho
aing ngomongna. Ya, lamun ieu dibere bakalna BMW tah. Ya, lamun Kristen, Katolik, asup Islam, na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui. Lamun Yahudi ya asup Islam, yo Yahudi asup Islam, ieu dibere Lexus. Masyaallah. Atuh aya jelema ti Buddha asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah. Pokona nu asup Islam dibere. Aya ki Zaid di Islam. Aing hayang teuing tadi mah kafir, aju asup Islam meureun aing ge dibere. Murtad. Ngahayal kos kitu tolol teh budak. Mending kieu aturan mah. Mending padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan. Tantu masalah tah mah. Atuh tinggal menta bae heuy, aing mah teu kafir ieu, Islam asli atuh beres sih batak naon. Entah bedek dibere deuk teu kafir, tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam. Teu meureun aing dibere mobil BMW. Murtad dari teh. Sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu. Masya Allah karim. Laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing kaula teh kafir aju asup Islam meureun aing ge dibere mobil. Ta eta kos kitu murtad. Adawa guru ngaji ngomong kieu, ceng di durang teh aya agama hiji, aya agama Buddha, aya Hindu, aya Konghucu, aya Kristen, aya Katolik, aya Protestan, aya Islam. Ngan eta mah Buddha, Konghucu, Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah. Nah, iya ya Protestan, aya Kristen jadi hiji tah. Kemudian aya Islam. Nah, jadi agama teh loba. Barang ditilik-tilik ceng geura ge ku Aceh nya. Nah, kadeulana bagusan keneh Nasrani jeung Islam mah murtad. Ngomong kos itu murtad. Nah, kadeulana ku urang barang dipandang bagusan keneh agama Kristen jeung Islam murtad. Kos itu murtad eta. Geus ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha ku lamun kiai-kiai semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh mah kos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang kadinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi lamun kieu mah seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi, remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam, sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, itu kan ngomong set seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang dia murtad, kudu maca 2 kali syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus, sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep urutan teu naon. Nyana ngomong gitu di gereja emang berat teh. Talingak kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya tetep murtad. Bahasa setik melimit. Nyana ngomong di gereja rame. Kos diekpos dan lain sebagainya. Urang ngadengena kudu nu asli, ulah ngadenge ti HP nu sapotong. Lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong, komo nu ekstrim. Ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba, nu asli coba. Emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad, geus ditowel ku kula mah. Sebab nyana adalah sarua jeung urang, pendakwah. Atuh lamun nyana salah kula mah wani, Gus Nuril sini. Ngan 4 mata. Sini duduk situ. Jakarta ada cewek nggak sih?
Ada apa sih ya? Iya, maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi. Iya, dengan kesehatan naon sih. Kesehatan boleh itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini. Kula sanggup dah. Tapi barang nggak ada yang rekaman asli. Emang kiai nggak ada yang rekaman. Naik bus jarah, aya nu boga rekaman eta. Jadi mah Gus Nuril ya. Diganyakeun ku kula di bus. Emang kieu sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh aing ge neuleuh aing ge jelema sarua. Dengekeun ku kula. Aya nya maksud. Aya rekamanana. Dengekeun ku asli tanu asli. Oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Teu murtad tenan. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik, sudah. Eta teu bagus. Supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat. Au kadzdzaba rasulan tawa ngabohongkeun ka rasul. Terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Adam Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Nuh Rasul Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Idris Nabi, terpercaya bahwa Kangjeng Nabi Isa teh seorang Nabi seorang Rasul, terpercaya Kangjeng Nabi urang teh Nabi. Geus tama murtad geus. Antak Nasoro Nasrani Yahudi murtad. Lain murtad kafir. Awasabahu atau nyarekanan ka Nabi model kamari Denmark, model orang Belanda nyarekanan ka Kangjeng Nabi, eta kafir. Istaqafa bihi atau ngenteng-ngenteng Nabi, nganggap hina ka Kangjeng Nabi, atau kangaran Kangjeng Nabi, ngaran Kangjeng Nabi teh Muhammad, ngaran Kangjeng Nabi teh Ahmad, ngaran Kangjeng Nabi teh Yasin, ngaran Kangjeng Nabi teh Toha, ngaran Kangjeng dina Quran nambala ya ngaran Kangjeng Nabi. Nah, kuari dihinakeun ngaran Kangjeng Nabi. Mendak mun aya ngaran Muhammad, kemudian ku urang dikieu-kieu, terus ku urang dibalangkeun ka sampah ta kocomberan. Maksud ngahinakeun itu murtad. Ngade eta, masyaallah. Awistakhaffa bismillah atawa nganggap enteng, nganggap hina, ngahina-hina ka ngaran Allah. Geus bogoh tah ngaran Allah dihina ku urang. Asmaul Husna. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul muttaqin terus jabarul mutakabbir ta eta ngaran Allah Asmaul Husna. Talar ku urang Asmaul Husna. Abengke di jero kuburan pinu ngara di jero kuburan cacaang Asmaul Husna. Ulah ditulis ditabengkeun bae dibaca tilog ditarar henteu. Ngenderes tage daripada nabengkeun artis mah di imah urang atuh Asmaul Husna nganu bagus dari talar sebab ieu kabeh nu aya di alam dunia moal kaluar ti Asmaul Husna. Mentak walillahil asmaul husna fad'u hatok sebut doa gitu non celuk ku urang Asmaul Husna. Ieu kabeh moal kaluar ti Asmaul Husna. Babeh mun ku urang ditataan hiji-hiji da eueun nu kaluar ti Asmaul Husna. Geus lamun eueun nu kaluar ti Asmaul Husna atuh Allah kabeh mengarah tuh ke jero. Mentak wali Allah teh neule gunung nu kadeuleu Allah, neule langit nu kadeuleu Allah, neule tangkal nu kadeuleu Allah, neule laut nu kadeuleu Allah, neule segala rupa nu kadeuleu Allah. Sebab naon? Sebab ieu kabeh teh moal kaluar ti Asmaul Husna. Wah, lamun geus ngaji kos kitu bakal resep. Resep kena poho dahar, poho nginum sakali daharna gembul, sakali nginum loba. Ngan ulah waka kikituanan
hayuh bae heula ngaji syariat ke lamun geus mantep karak mengarah ka dinya engkena bakal poho ka pamajikan, poho ka anak, poho ka perusahaan, poho ka segala rupa sebab ieu kabeh asmaul husna mantak aya bahasana beat sumpah setia dek ninggalkeun dunia urang cicing di dunia tapi ninggalkeun dunia nembus dek ka Allah make jalan pintas hayang usul ilallah tataan hiji-hiji tek lamun urang naik bisa cerdas jaheuh horeng Allah kabeh tuh nu mantak bahasana ge ma fi jubati ilallah nanaon di jero jubah kulama iwalti Allah ke kadituna keur deuleunan deuleu Allah ke mun keur nyekel mah keur nyekelna nyekel Allah deurus teh kitu mun keur ngampak naon ngampak Allah berabe kan tentu itu pakai bahaya gaji ka dia sebab Allah kan geus can usimma ulah waka atawa ngahina-hina ngenteng-ngenteng amrihi kana parentah Allah atawa kana janji Allah atawa ka ancaman Allah murtad takos gitu teu percaya kana perintah Allah aing mah teu percaya ka salat teh wajib lah salat teh hirup ieu nu penting mah geus bener tah murtad takos gitu salat teh jangan salat gitu balal bener lah geus teu kudu salat ngenteng-ngenteng kana perintah Allah nganggap manfaatna eta salat berarti teu dianggap punyana perintah Allah murtad masyaallah lain setik teh ngomong gitu sih ada urang ge osok ngomong ngabatur padahal mah cenah jakula salat bae puasa terus cenah tapi teu sugih-sugih jeung sia teh daun hubunganna salat jeung sugih atuh eta teh kos kitu gen lah cenah kula mah geus mal ngalaksanakeun perintah Allah lah cek kada teu percaya ya kieu-kieu keneh bae eta murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atawa teu percaya ka janji Allah teh sorga teu percaya ka sorga atuh geus murtad teu percaya kana ancaman Allah di mana urang maksiat ka Allah bakal neraka teu percaya aing mah aya neraka murtad ya yang mata percaya kaya apa kiamat ya tiba heula kiamat beta kiai ngomong ya can orang terjadi tak kiamat bohong sama kiamat murtad geus kudu aja 2 kalimat syahadat ya Allah au jahada ayatan minal Quran atawa angas teu percaya sayat batina Quran mujmana la subut ya anu geus mujba ijba kana tetepna atawa nambahan zada fi ayatan nambahan saayat nekadkeun bahwa eta tambahan teh Quran atau ngurangan ayat geus eta ge sarua murtad masyaallah mun baheula Imam Ibnu Hambal Ahmad bin Hambal di kitu naon ngaranna panggil ku raja dipanggil ku raja teh titah nganyatakeun bahwa Quran teh makhluk bahwa Quran teh anyar tetep Imam Ahmad bin Hambal nganyatakeun Al-Qur'anu gede wow diseret Imam Hambal diseret di penjara disiksa titah nyebutkeun Quran teh hadis atau makhluk tetep henteu kajen teuing pae giliran Imam Syafi'i pas Imam Syafi'i dipanggil ku raja Syafi'i di hadiran kiai-kiai saat eta di Baghdad ditanya wahai Syafi'i kumaha pertekadan anjeun ieu Quran teh makhluk anyar apakah kodim lamun maneh nganyatakeun Quran teh kodim siksa
lamun maneh nganyatakeun ieu Al-Qur'an teh hadis salamet mun maneh nganyatakeun Quran adalah makhluk salamet tapi lamun nganyatakeun Quran qadim penjara. Wah Imam Syafi'i Imam Syafi'i mah nunjuk doang ge Tuan ulah bingung-bingung eta mah makhluk ieu mah makhluk jangan bari nunjuk ieu salamet ya gempar kabeh sa Baghdad. Wah Syafi'i bahaya kuari anu ku urang diimamkeun nu ku urang dimazhabkeun anu ku urang dituturkeun ternyata ngamakhlukeun Quran beres balik Imam Syafi'i bulag kiai daratang kabeh. Wah demo mah ieu kiai nganyatakeun makhluk kana Quran saha nu ngamakhlukeun Quran cek Imam Syafi'i ai tadi pan kula manunjuk ieu mah cek Imam Syafi'i makhluk ieu mah tah makhluk anyar cek nya anyar maksudna atuh curug jeung raja anyar kabeh jago Imam Syafi'i mah tapi tetep bae kapan aya nu hasu setelah rapat besar-besaran di kediaman Imam Syafi'i ternyata ngalojokeun raja atuh aya kieu mah lapor si kiai anu deukeut ka pamarentah jadi bae lagi kitu bae boro-boro di zaman kuari zaman Imam Syafi'i kos kitu atuh korok komo kuari biasa tah mah atuh biasa kiai anu hayang bae kieu mana aya belah mana teh geus malih bejakeun nah ini belah panggil Imam Syafi'i hadiran deui ribuan kiai masyarakat tokoh tenang bae Imam Syafi'i coba jelaskan cak raja lain Quran bae nu ngaran Zabur Injil Taurat Quran eta hadis makhluk hadis apakah qadim Syafi'i cek Imam Syafi'i eta mah kieu tuan raja ya ceknya nunjuk deui bae Quran tuh dikieu-kieu punya wae Taurat dikieu-kieu punya Zabur Injil nah ieu nu opat eta makhluk ceknya tuh saat biasa Imam Syafi'i mah atuh kiai sareri mah bener tuh tinggal raja bae wah iya bagus sakana berarti teh kan salamet Imam Syafi'i mah mentek emang Imam Syafi'i teh guyon-guyonnya biasa guyon teh biasa Kangjeng Nabi ge guyon ini kapan minta didoakeun ka Kangjeng Nabi teh geus jelas Pak kula mah hayang nonton nih kula malah hayang ka surga di surga mah nini ceurik kan nini ngahing-hing bae kadengen ku Siti Aisyah Siti Aisyah geri basak kunaon Aisyah maneh ceurik atuh pan itu nini teu ka surga atuh kula ge pan calon nini berarti kula mah rasa Kanjeng Nabi seuri bae Aisyah di surga mah moal aya nini boro-boro di sorga di dunia gitu betah jeung nini mah jadi maksudnya atuh ka sorga nini ge ngan ge diganti jadi parawan deui kitu tuh atuh aki-aki ge di sorga mah eta kan ngaranna lalagaan tuh kan emang geng-gengna teh lalagaan ulah sok hajug bohong maninggeus urang teu bisa usik hirup teh teu bisa usik ohara jasa jadi itu bisa non gitu ngaranna itu bisa non cerah teu aya pencerahan otak teh kira kararieu hudang teh hudangnya pergel tunduk biasa kurang teu ngadengkeun eta jet guyonan tiga sehingga mun ditanya itu tadi ngaji naon wallahu a'lam aing mah asa di mana mata ngaji cek nya teh asa di alam mana meureun emang kono kerek aing
aya guyon kan ulah disejak-sejak namun disejak-sejak cilaka atuh geus pembawaan cara Gus Dur pembawaan di mana bae atuh nya guyon bae kajian kuku mah guyon bae Masya Allah emang pembawaan mah teh Kangjeng Nabi gitu guyon sange Kangjeng Nabi aya nu balap lompat cak Kangjeng Nabi nu menang bakal dibere anak onta taikeun ka anak onta menang si eta tuan barang dibere ku Kangjeng Nabi gitu tuh kontak gede jasa tuan jangan sok ngaheureukeun ka abdi ngalalaga abdi cek eta teh ngalalaga naon cenah nek dibere anak onta aju ieu gede amat atuh ieu anak onta emang iya anak anak onta kan geus gede ieu atuh jalain anak sapi nya atuh eta ngaranna lalagaan mah eta kitu ngaranna jet hebat Kangjeng Nabi mentak ngahiji jeung Kangjeng Nabi waktu naon gitu ngaranna perang waktu ngaji waktu lalagaan aya lalagaan anak Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah emang teu lalagaan Kangjeng Nabi kumaha lalagaan anak cak Kangjeng Nabi Aisyah yuk urang balap lompat ayo balap lompat Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah balap lompat pan indah eta ngaranna urang mah jeung pamajikan teh tegang jasa pamajikan ka urang tegang kanyana tararegang jasa teu bagus rumah tangga kitu atuh wayahna bae wae ditoel-toel atuh ku urang wae dilangketek-langketek atuh wae di kitu-kitu atuh nah di luar teh honon tak kitu ajar eta nya nama kitu teh lain kan Kangjeng Nabi teh balap lompat jeung Siti Aisyah haju saha nu menang meretan sakali Kangjeng Nabi nu menang sakali deui Siti Aisyah nu menang ngaranna kan lalagaan nya balap lompat jeung awewe kudu sae Siti Aisyah nu menang moal aya satu kali menang Kangjeng Nabi Siti Aisyah ngos-ngosan heueuh kula eleh karena isuk balap lompat deui Siti Aisyah nu menang kula menang cek Siti Aisyah kuna teh ngabungakeun atuh geus pajar heueuh bae ku Siti Aisyah menangnya nak itu karena lalagaan menang saminggu teh tuan ngalalaga kula balap lompat menang atuh lamun teu menang ulah kitu cek teh ieu piala rek dibikeun ka mana teh eta ngaranna lalagaan teu tegang kan hirup Masya Allah karim eueuh nu tegang tuh Kangjeng Nabi datang ka imah Siti Aisyah marah biasa kan dicandung kan marah bae aya marah dicandung mah tuh boro-boro kuari baheula ge aya bae marah aya marah sarua sebab naon giliran Siti Aisyah angel kemana ya Kangjeng Nabi ceknya angel amat giliran di dieu angel ceknya teh bener rada telat Kangjeng Nabi datang kadinya rada telat piring aya kormaan di dinyana piring dikitukeun kana rot blok naon kadang-kadang peupeus piring korma ambalaya kumaha cek Kangjeng Nabi ambo seuneu ngagebrah cek Kangjeng Nabi kira kan seuneu ngagebrah Siti Aisyah kan kaget seuneu wah kahuruan asana imah ye kan gitu datang deh kalinya mana tuan seuneu tadi dada cek gina Siti Aisyah seuri bae eta di dada seuneu eta ngaranna eta kakarak meureum piring doang cek gina teh Siti Aisyah seuri pan horeng seuneu teh seuneu ieu seuneu hate seuneu kolbu ngagebur geus lamun seuneu hate ngagebur bisa piring nu peupeus bisa sendal nu leungit bisa ieu kana pipi leungeun eta seuneu ngaranna nu kos kitu tuh tan bisaan Kangjeng Nabi mah seuri bae piring ambalaya terus korma atau ambala piring peupeus ambo teh seuneu ngagedur cek Kangjeng Nabi kaget tetap pemajikan besi kahuruan kan mana tuan seuneu tadi dada kartikan ku Siti Aisyah eta ngaranna lalagaan geus kitu Masya Allah pembawaan masing-masing nu kos kitu mangan mun dijieun-jieun haram mun dijieun-jieun haram cara Kang cara Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i Zabur di kieu-kieu ku nya kabeh jelema naleukeun Taurat Injil Quran nah ieu nu opat makhluk cek nya bari kieu nya ieu nu opat makhluk
atuh cak raja makhluk deui bener geus salamet maneh geus tinggal kiai be bener sampai bener ieu nu opat babakhluk cek make otak masyaallah geus kiai ge daratang deui maksud Tuhan Imam Syafi'i naon dia nu opat atuh curug opat makhluk ieu mah tah opat itu mah kodim cek kos kitu jeung jelema pinter mah tuh hesen mantak hati-hati jeung ahli Allah jeung ahli hakikat jeung ahli thariqah kadang lain kulit lain eusi Gus Dur lalampahan ke gereja ji atuh wali Allah loba nu lampahan ka gereja ai can bisa ulah heulanan jang nyana bae heulanan loba kene nu lampahan ka gereja kede anteupeun heulanan ke urang bakal kapanggih geura motifna kumaha ka gereja engke mentak ulah ngabesan ngajina ieu pelebah ridah mah ieu nah lantaran ieu kapisah ku ngabesan rugi numanta Quran mah alhamdulillah ditasehna ge pohara jasa besi leuwih alif besi kurang alif di samping eta besi aya cetakan nu kamari ya cetakan Dahlan Bandung teh aya nu kurang sababaraha kalimah hanya nantaran alhamdulillah di Indonesia loba nu hafizul Quran talar Quran ambalaya masyaallah geus poharaja tinggal ningkatkeun eusina doang nu katalar Quran lain lalagaan tuh datangkan nu katalar Quran teh di borgol ku nu katalar Quran di penjara teh saeutik di luhur anu di penjara talar Quran jeung teu ngaku salah geus kos kitu bae di negara urang awistakhaffa bi sunnatin la tawang enteng-enteng kana sunnah Rasul murtad nyenteng-nyenteng kana sunah Rasul teh murtad kama lau gila lahu andai kata aya nu ngomong kieu ye dengekeun nya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala laika asabi'u thalatha kayan Kangjeng Nabi di mana barang dahar nya nama make tilu doang tuh tilu sanggeusna tilu iya tas daharna dilamotan gitulah keayaan barang dahar Kangjeng Nabi tilu nya nomor nu digunakeun teh nah kemudian mantas digunakeun dilamotan nah iyalah sunah Rasul cek urang teh sebab Kangjeng Rasul gitu ngomongnya laisa adabi adab kos kitu mah lain adab cek nya emang kunaon atuh hiji ngadaharna korma lain sangu lamun anu dahar sangu moal ku tilu geus mah lain adab teh mah situasi bae teh mah kos kitu mah murtad eta kos kitu sing ada sunah Nabi ulah sok make dihela-hela teh mah teu ngadaharapan korma di urang mah pan sangu teh mah lain adab teh mah lantaran atuh kapan lamun tilu bae sangu kieu atuh moal bisa teh mah geus lain adab teh mah teu percaya urang mah eta kos kitu adab teh mah situasi bae murtad lain saya tik dakwaan ngomong gitu sing ada ulah gogoyon ndek 5 bae ngan ulah ngaleungitkeun sunah Rasul siapa nu nuturkeun sunah duh can bisa cek yana molos bae ka dieu teu murtad teh kos itu menyadar ngaranna nyadar teu bisa nurutan Kangjeng Nabi can bisa hese jasa lah geus lah mudah-mudahan dihampura bae tuh mantap baheula mah daharna teh dahar sanguna anu liket jadi bisa dikitu-kitu sanguna teh tuh kan geuna urang lamun parena ulah tongsan tuh eta bahaya teh tongsan budak kore mah teh nyawa ka tongsan asal geus dibere tongsan bae sangheuk daharna kita teu bisa diemple-emple tongsan mah muruh pul bae bear nah lamun geus pare bulu mantep jasa bagolok mun ku ari mangeunahkeun geus tah nikmat tilu bisa sangu ge diemple-emple tilu tuh nu mantep ku ari aya ti pamarentah teh naon ngaranna
Bulog eta pemerintah zolim. Sebab teu bisa make tilu kan. Ya, ieu pemerintah jahanamnya. Nah, orang aing dek tilu ge ku sabab bulog teu bisa. Wah, raja blonnya raja ya. Geus cukup, cak raja panggil. Kunaon sia ngeblon-blon aing? Aing dahar teu bisa nuturkeun Kanjeng Rasul. Gara-gara sia mere bulog ka aing. Coba ge hese jasa tuh hese. Aing rakyat dibere bulog, aing sia geunah bae. Endek ge aing ngeunah sia teu ngeunah. Wah, ieu mah beuki di penjara bae budak. Ya Allah, ya Rabbi. Awas ya dek, ulah ngenteng-ngenteng kana sunah Kangjeng. Numanta kula pernah didebat satu ketika, kula muludan moal dicaritakeun di tempat di daerah urang kene, daerah urang muludan. Kula nyaritakeun nyiwak. Terus tidak muludan teh nyaritakeun sunah nyiwak, terus poe Jumat teh make jubah putih sakumaha dina riyad we gitu. Eta tah pernah muludan. Dok, aya seorang kiai anu sok di istana zaman Pak Harto kebal lalakon nyana nyaritakeun teu sunah cek nyana make siwak kieu cukup sekarang kita ganti oleh menpol cek nyana pakai odol menpol udah itu kan untuk membersihkan gigi pada dasarnya cek nyana teh lebih bersih menpol daripada siwak aingna aya kene di dinya geura turun sia ku aing moal balik aing kajian kumaha ge ja ulah sambatkan nya tah moal mulai guys ngaji di mana sih aku aing aya ditungguan ku kula beneran ieu mah aya meureun ku ari masyarakat nu pernah nyahok ka kula kos kitu tah daerah belah ditulah pokona mah terus nyaritakeun jubah enggak usah ini Indonesia enggak usah pakai jubah itu adalah Arab sekarang di Indonesia pakai batik lah pakai safari lah enggak usah Arab-Araban kita bukan orang Arab 2 poin gua aing gara turun sia kula geus panas jasa kula ieu. Keur ngora geus kebal tau keur ngora kali henteu. Turun nyana ku kula disambut, langsung sasalaman, langsung dipeluk ku kula. Sini, duduknya sini. Sini nyana geus lain deui. Geus lain deui sini. Pak Kiai ngaji di mana? Langsung ku kula ditanya, di forum harita. Nus ditahdarkeun nanti dulu, ulah dahar-dahar ya. Tanya kok kula ngaji di mana muruan terus dalilnya apa terus ada untuk dalil-dalil wah muringis-muringisnya lah sambarangan murtad sia kok kula dikitukeun nyana marah enak aja ngemurtadin saya lu murtad gitukeun nyana atuh kula ge make hizib kituna boh hampir ngejengkang nyana mentah hampura, rita kan mentah hampura, masya Allah, mentah hampura awas ya kuai, dia telus ya kuai. Saya mau belajar bener banget, untuk. Pernah terjadi tak kiai, terdaik-daik deh, nyana asalnya kula bembung yang ngomong ngaji jeung kieu cicek. Bong ya kena, asalnya na diondang ka dieu, aya kieu ucin teu? Henteu kajeun, mun aya kieu cimbung cek kena ini. Tapi satu ketika nyana datanglah ke imah diajak ku Kiai Sejen mentah hampura. Alhamdulillah aya ilmuan mah gampang bae. Nyana ge ngaragap salah tama egona doang. Alhamdulillah. Geus jadi nyana menyadari ku ari bener ieu siwak teh sunah Kang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli syai'. Satu ketika dia kan inda kulli salat. Ya tuh kumaha tama hadis. Masyaallah. Kukula dijelaskan diirad punya nah aingna aya kene moal balik aing mah datang ka subuh sia tungguan ku aing sia ai keur ngora mah kitu ku henteu ayo atawakiye Gelim azbarak fainahu sunnatun. Tah. Kuku potongan tah sunah Nabi tah. Gelim azbarak. Sunah Nabi tah potongan kuku pae kemis. Potongan kuku teh pae kemis, pae Jumat eta potongan kuku. Mimitina ku Imam Ghazali di bejaan curug katuhu heula. Curug katuhu tadi jari bugang, terus jari manis, kemudian cinggir, kore ka cinggir kenca, gade tak eureun di jempol katuhu.
Gitu di titana lamun kos gitu engke milik dareket milik dareket bener sampai sugih teh tina ngeuretan ge hiji poe Kemis nomor gadot cara ngeuretan kos gitu eta mawaan kana sugih paingan aing dagang rugi bae atuh ngeuretan kuku ge sadaek nyana sadaek saya teh wal beres pas salasa ngeuretan kuku rugi sia dagang karung ka jeung kuku mah ge moal untung pas salasa mau usah pake ngeuretan kuku sial Poe Kemis, poe Jumat, mun poe Kemis poe, mun poe Jumat isuk-isuk, geus kuku, kemudian kumis, janggot rapihan. Kitulah sunnah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek Kangjeng Nabi aqgallim azfarak fa innahu sunnatun. Cek aya jelema ngomong, tuh tetegan kuku sunnah Nabi tah. Kumaha ngomong la aful, wa in kana sunatan. Moal aing mah. Moal dikeretan sanajan sunnah moal aing moal geretan kuku murtad berarti sisanya na eta maksudna ngalelemekeun ngahinakeun kana sunnah Kangjeng moal mah moal bae ulah ngomong-ngomong kieu moal aing moal geretan sanajan eta sunnah moal ulah ngomong kos kitu moal wakalan lah geus cukup henteu teu murtad kos itu kunaon emang moal waka henteu moal bae moal wakalan henteu naon lain gerak-gerakan itu sunnah kajenting gelanan moal bae heula henteu masalah ima engke ieu na paranti naon ngaranna capitanana kurang bagus sok nyeri moal waka atau moal waka bae heula serem kos maung lah ieu mah kajen henteu teh mah kos kitu mah mun aya kiai sok paranjang teh kukuna teh kiai bae panjang kuku da bareng ditanya kiai kok panjang kuku kieu cenah kiai batur mah nernak ayam kula mah nernak setan di dieu tadei kiai blon iya ngomong kos gitu teh sembarangan moal gula mah laaf ulu ingkana sunatan moal motongan gula mah sanajan emang eta sunah moal kajeun kuku bage masyaallah karim eta murtad iyalah ngabohongkeun ka rasul ngabohongkeun ka nabi nyarekanan nabi ngenteng nabi ngahinakeun ka ngaran nabi ngaran Allah perintah nabi janji Allah janji nabi ancaman Allah ancaman nabi atawa teu percaya ka saayat betina Al-Qur'an anu geus mujma' ala tsubutiha atawa nambahan saayat atawa sahuruf atau ngurangan atau ngenteng sunnah nabi teu nganggap ka sunnah nabi ngalecehkeun ka sunnah nabi ieu murtad naudzubillah min yalik wa min zalik masih loba keneh ke lalaunan abeh tenget supaya urang bisa merubah ucap urang abeh urang selalu dilindungi ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.